abdi dikawitanya Bu. Mangga. Dupi nami ibu teh saha? Wasta abdi pun ila Karmila. Upami ibu teh ngawulang di mana? Abdi ngawulang di Universitas 11 April, Fakultas Ekonomi Bisnis. Ngawulang dina pelajaran naon? Kelarasan di jurusan manajemen. Abdi dipercanten ngawulang di semester ganjil mata kuliah ekonomi manajerial sareng di kelas konsentrasi pemasaran kanggo mata kuliah berlaku konsumen. Pami di semester genap abdi ngawulang di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kumaha susah senangna pas ngawulang teh? Ya pasti ayahnya namina ngawulang di kelas pasti aya suka dukana. Kelarasan anu diulang teh di mata kuliah ekonomi manajerial. Kelarasan mata kuliah etang-etangan kumaha kedah ngabaca kurva. Salah sawiosna memang etang-etangan anu nganggo rumus. Nah, kan tidak semua anak, tidak semua mahasiswa itu menyukai hal-hal berhitung. Janten carana nyaeta di damelkeun soal latihan, dikerjakeun sasarangan, dikerjakeun salah sawiosna mahasiswa anu keresa kapayun kedah nerangkeun kararencanganana anu aya dina di kelas. Janten diharapkan metode eta teh biasa dipahami dan ku mahasiswa nu sadaya di kelas eta gitu. Terus kumaha carana supados pas ngawulang teh henteu bosen? Janten upami murang kali henteu ngantos kedah dijelaskeun secara detail tetapi carana ya tidak terlalu serius tapi santai supados naon anu tadina katawisna berat, katawisna sesah, janten di kumurang kali dianggapna gampil sareng mudah. Oh, kitu nya Bu. Mung sakitu wawancara ti abdi, hatur nuhun pisan kana waktosna Bu. Hapunten bilih aya carios anu teu marenah sareng tos ngawarga waktosna. Sami-sami. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.